Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ari eta hiji fasal fi syurutil qasri eta tetep dina martelakeun syarat qasar. Faslun ari eta hiji pasal syurutul qasri ari pirang-pirang syaratna qasar. Sab'atun eta aya 7. Dina tengah nama bal ahada asyara balikta syarat qasar teh aya 11 nah ki ditambahan 4 dinya. Aya kuna tegasna kahiji yen kudu aya naon safarahu nyanyabanana eta jalma marhalata ini diantara dua pemondokan, dua marhalah. Jadi nyanyabanana si jalma teh aya dina dua marhalah kurang leuwih 80 km. Wa yakuna sareng kadua kudu aya nyanyabanana buktinya mubahan eta nu mubah anu dimenangkeun ku hukum syara. Wal ilmu sareng katilu kudu nyaho bijawazil qasri kana meunangna qasar. Kudu nyaho si jalma anu salat qasar teh kana meunangna salat qasar. Wa niatul qasri sareng kaopat kudu niat qasar ingdal ihrami dina nalika takbiratul ihram. Jadi niatna teh niat ngosor dina nalika takbiratul ihram. Nomor kaopat wa antakuna sareng kalima kudu aya itu qasar teh ya. Wa antakuna sareng kaopat kudu aya naon as-sholatu salatna rubaiyatan eta nu bangsa 4 rakaat. Jadi nu kalima mah salatna teh kudu bangsa 4 rakaat, duhur, asar nya 4 rakaat lah. Wa dawamu sapari sareng kagenep kudu langgeng nyanyabanana ila tamamiha nepi kana sampurna salat. Misalnya orang teh keur salat duhur begitu salat asar geus beres nyabana teh maka tanu asar teu bisa disapa atau bisa dikosor. Wa ala yaqtadiya sareng ka-7 yen ulah ngamakmum si jalma bimutimin ka jalma nu sampurna fi juz'inna salat min salati tina salatna si jalma. Jadi teu meunang ngamakmum ka jalma anu mukim, ka jalma anu salatna salat sampurna. Tah tambahanana berarti 4 deui nya. Nu ka-7 nyaeta ulah ngamakmum bimutimin ka jalma nu sampurna fi juz'in dina sajuz min salati tina salat teh jalma. Jadi bororaah ngamakmum seluruh salat, ngamakmum sajuz oge teu meunang. Tambahna anu ka-8 nya tah al awalu hiji berarti tina tambahanan 7 teh berarti nomor 8 kudu ngamaksud kana tempat anu geus dikanyahokeun. Teu bisa ayeuna urang nyaba tanpa aya tujuan. Kudu jelas, misal nyaba ka Palestina, ka Baitul Maqdis nya, ka Baitul Maqdis. Terus ka negara Syam dan lain sebagainya, ka Mekkah, ka Saudi, ya, ka Madinah. Wasani anu kadua tambahna berarti nomor ka-8 kudu ngaraksa tina perkara anu ngaleungitkeun niat qasar. Kitu nya. Tah. Kudu ngaraksa urang teh, kudu ngajaga ulah nepikeun ka leungit niat qasar teh. Tah ka-10na kudu aya nyanyabahanana teh li ghardin shahih tujuan anu sahih. Seperti ka ziaratin ziarah wa tijaratin dagang wa hajin ibadah haji. Kudu aya tujuan anu sahih jelasnya. Tanu ka-11 tambahan nomor ka-4 kudu ayeuna ngaliwatan negeri asal. Teu bisa ayeuna orang Bandung ngosor salat di Bandung keneh, berarti kudu kaluar ti negeri Bandung. Nah, kitu nya. Di Kabupaten Bandung misalnya, di Kota Bandung misalnya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.